ayeuna kan ieu mah urang nyaritakeun alal hak kamari ribut kan akibatna lantaran kepentingan politik zuriat Kangjeng Nabi dicaci maki kiai-kiai anu lain ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah wal jamaah dicaci maki ya kan syarat teu bisa nahan ta urang heueunya aduh kumaha nah ya politik bajahat ente nyaho kejahatan politik kos kitu Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah kuari makan orang dijadikeun sumber politik agama teh dijieun satu jalan politik sehingga ribut urang teh kuari teh ieu teh secara tidak sadar make aturan-aturan komunis diadukeun NU nomor 1 luar NU nomor 2 Islam kabeh oh masalah selama saling menghargai dan menghormati. Tapi pan ieu mah NU keluar NU Wahabi NU keluar NU geus teh ngawahabi kan jadi panas otomatis kan ribu kacacadan NU dibuka kaayaban luar NU dibuka ieu pada urang nabi mikir carita ieu heuh ulah ngomong di sia di mana mah ke atuh ngomong di pada urang deui ke di pengajian nu sajen pada urang deui horeng kanyahoan sanagara nah ayeuna kan ieu mah urang nyaritakeun alal hak kamari ribut kan akibatna lantaran kepentingan politik zuriat Kangjeng Nabi dicaci maki kiai-kiai anu lain ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah wal jamaah dicaci maki ya kan syarat teu bisa nahan ta urang heueunya aduh kumaha nah ya politik bajahat ente nyaho kejahatan politik kos kitu geus jara radina cadunya na kudu silaturahim heletik silaturahim moal malah usul ge hayang didatangan hese eta kejahatan politik kamari mah surutal suruntul wari mah mun hayang ka ditu tidak ada waktu saya urang dekat itu waduh nggak bisa dia tahu saya kuai cak paribasa lah ya kejahatan politik seperti eta nah iman nu dijadikeun masalah teh maksudna memfitnah agama jeung agama di negara urang kuari kos kitu tah mantak kula menahan diri teh aing mah moal sabodo batur kena raribut ajun nobatan ribut eta kumaha nah ayo nobatan ribut eta kumaha Masya Allah kan kadenge kurang Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Banten saling caci maki Masya Allah nah eta politik nah urang teu sadar di zaman baheula terus tiap pemilu kitu deui tiap pemilu kitu deui kunaon eta kiai jadi karar itu ulah loba ngomong si Kifudoli teh sama-sama ada kepentingan lah iya atuh itu kepentingan ada kursi ieu mah kepentingan ban mobil bahasa gitu nama tuh sarua pada kanarakan Allah tapi kan kacau situasi ieu mah lain kitu ieu mah di negara syariat kafir cicing dilindungi ku Islam temenang memfitnah agama seorang muslim temen aman jadilah ngenahe Masya Allah nikmat atawa qadab atawa da'a ila dinihim kafir dakwah kafir ngajakan ke agama manehana
ngamankeun diri di negara Islam, cukup kebutuhannya na dagang, cukup kebutuhan manehanana teh muamalah, lain-lainna ulah ngajakan asup kristenisasi, ulah ngajakan asup itu ke agama Hinduisasi, bener kan teu ngomong terus katolikisasi ipan kitu amat cenah tah eta teu beunang nyana ngajak teu meunang di negara Islam ngajak keagamaan. Atau di orang mayoritas Islam 80% Islam, 20% kafir. Tapi nyana ngajakan terus malah dibere kewenangan. Nah, ieu wallahu alam sebab negarana demokrasi. Berarti di negara demokrasi seperti eta, betah urang atau mangga bae. Henteu betah kumaha urang, tapi karuhun urang baheula memberikan toleransi untuk salah satu ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Maksudna jaga neraka di diri urang, di ahli urang teh dalam negeri luar negeri urang aman, tapi di luar negeri kan bahaya. Urang bahaya di luar negeri lebih bahaya. Maksudnya dulur-dulur urang seagama untuk menjaga eta ya otomatis aya toleransi make aturan demokrasi gitu. Tetapi kieu kurang dirasakeun makin kaseret teu beunang mitnah agama muslim atawa nyana ngagorengkeun muslim atawa nyana ngajakan ka agama nyana Kristen, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu teu meunang dakwah nyana bae baris jaga teu meunang dakwah kaluar. Autoana fil Islam atawa manehanana ngarusak agama Islam ta'ana fil Islam atawa ta'ana Al-Qur'an fil Qur'an nyalah-nyalahkeun Al-Qur'an, ngagorengkeun Al-Qur'an, nafsiran Al-Qur'an dengan calah teu beunang atawa nyarekanan Allah atawa nyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisu'i dengan jahat, dengan keji, dengan jelek kita gorenganan. Muhammad itu siapa? Muhammad itu Rasul siapa? Rasul Tuhan. Wah, bukan Rasul Tuhan, dia Rasul nafsunya. Tanda nafsunya dia punya istri lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Itu tanda Muhammad itu adalah bukan orang baik-baik. Di Amerika dibahas itu, di Eropa dibahas itu bahwa Muhammad itu adalah penjahat. Muhammad eta atuh ulah-ulah di Amerika baheula di Mekah sorangan ge dianggap pesihir Kangjeng Nabi mah. Ku hebatna mukjizat Kangjeng teh lain haju tunduk. Muhammad jago sihir. Kan di kitu-kitu tah eta baheula keur dakwah. Nah kuari mah kan geus terus kuari geus terbentuk negara-negara Islam, andai kata di Indonesia jadi negara syariat. Kemudian nyana mencaci maki ka Kangjeng Nabi Muhammad cara di Prancis kamari. Geus aya sanksi. Kumaha fal asahu annahu in syaratan fi qadal ahdi ya intaqad. Namun memang aya persyaratan bubar perjanjian domisili di negara tersebut dengan mencaci maki, manehanana kudu dieksekusi. Eksekusi dengan aturan-aturan negara. Mantak di urang mah tanpa dikomando ku negara. Urang kamari 212 sakar tuh nyahoan sia batur berarti kan. Yuk ya dengan salah urang hudang kabeh. Ya sigana kaharepna aya kesalahan-kesalahan sahabat hararudang deui di Indonesia. Asal dihuhuluan menggeus. Asal dihuhuluan
bang kuari hate umat muslimin di Indonesia teh kan geus naon gitu ngaranna geus tergores naon gitu terpojokeun asana asal dihudangkeun bae tak udah asana. Oh iya ulah lalawara urang kejadian eta cenah pemerintah nang ke bakal nembakan tidak mau tahu tembak deh guys urang make naon bedil nyana make bedil urang make pepeletokan cenah urang parareh salah engke nyana mimpin rayatan nyana jeung nyana bae ribut nyana jeung nyana ge lamun make hawa nafsu tapi lain gitu yuk urang perbaiki negara urang negara tercinta paling damai sadunya paling subur sadunya paling rapih paling sopan di Indonesia moal aya urang ka negara mana bae sopan cara urang Indonesia di Indonesia urang geus pokok mah di Bandung mah nu ieu nanya meuli ti mana langsung di Tunggul oh di sana Tunggul Sararujun di jalan Sararujun apa nyawa tarangna bencenur teh ieu keur cerita adat dawat Jogja di Yogyakarta setengah kilo kene geus ngoser atuh Surakarta Jogja deh kumaha gitu moal aya di negeri luar bakos gitu teh ya Allah ya Rabbi. Nah iya di urang mah daun karena kesopanan akhlak geus teu kudu hese-hese nagarana subur manusiana sopan marake ka agama jadi kula mah naon tanda marake ka agamana coba kuari urang ke Bandung waktu zuhur di rest area pinu rame nu ngopi rame lah unggal urang saat komo maghrib orang datang ka nungguan di rest area loba nu sarolat ken urang ke Jakarta balanja ke pasar Mangga 2 waktu sholat sarolat bahkan karyawan sarolat di kasaksian jago kula sarolat rapi datang gayanya make rok mini itu aja karyawan karena ge rokok ieu dadana ge monconol gitu kebelah wudu sholat kana ya Allah cekula sholat itu jelema Masya Allah karim beres sholat monconor deui tapi sholat jada teh sholat kusak itu geus alhamdulillah ya Allah ya Rabbi kos urang Pandeglang ye atuh urusan sholat mah ibadah ka Allah urusan maling mah teu pagawean cekeun Allah di orang Pandeglang ya Allah ya ya nah itu benang ayat caci maki terhadap Islam caci maki terhadap Al-Quran menjelekan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam temenang menyana hayang aman boro-boro di negara syariat anu terstruktur aturan syara'na di negara demokrasi model urang karena mayoritas Islam coba dek ngeuweuhkeun jilbab bae ge seseleh ndek hayang supaya halal lalaki kawin jeung lalaki tentu kudu ka MPR tah kos kitu mah atuh geus bae nyana asa kapanggih kececes maksudna lain jeung lalaki jelema bae jeung kebo los tah los sapi los tah sugan bae sapi jadi rendai tah ieu kan ya di urang mah hese terus korupsi sanajan manehanana terus bae ge izin ke masyarakat ja masyarakat nyahoun emang teu nyahoun kitu masyarakat maha menteri korupsi emang teu nyahoun kitu masyarakat misalna gubernur korupsi pan kuari ge aya gubernur ditangkap gubernur mana eta gubernur mana tuh siapa nyaho wae heran baturna kabeh ya gubernur bupati tah ieu kan nyarahuan kan masyarakat emang teh nyahuan gitu si eta korupsi sehat si eta pokokna lah tuh nyarahuan nyana lempang make baju herang make calana herang sepatu herang nang korupsi kenongna di ulah di akhirat di dunia ge sebenarnya mah isin sebenarnya sabenerna
entak ulah jueureun jadi bupati harita. Tuh kan, misalnya lamun korupsi tapi untuk korupsi dek korupsi kumaha gitu mun kukurai caritakeun mah kukurai caritakeun misalnya APBD na kukurai caritakeun pendapatan terus penyelusuran dan sebagainya atuh nyaho insyaallah nyaho aya bukuna teh mukos kitu di pahang sahabat kajeun aya kena sebeuheun wae kena sebeuheun hayom keh di akhirat mantak mantan pejabat mantan ulah pejabat negara DPR be saha nu betah ngaji mantan DPR haji betah ngaji malah ya. Sebab naon pan selamanya jadi dewan teh meureunna nanda hasil maling teh pan jadi getih nu ka mata nu ka ceuli nu ka irung ka bibir terus jadi getih pemalingan terselumpung jadi getih rakyat mah maling sendal bae bebek belur ya nah nah geus kajen teh capek urang nya ditakeun kos kitu mah janyar ho kabeh lah mah nah ieu mah teu meunang nyin ekses di negara Islam ya nuduhkeun jadi propagator berarti ahlal haram jadi propagatornya supaya ribut menang mitnah agama menang caci maki Islam menang caci maki Al-Quran menang nyebut kesalahan Rasul jauh salahna menang nyana mangan sakadar itu ndeknyen itu huru hara bae menang itu kene nyebut kesakomo nyarekanan Allah komo Allah dianggap boga anak komo Allah dianggap boga anak lalaki anak awewe saha pamajikanana saha nu sanggup kawin jeung Allah ya Maryam anak wanita Allah Isa anak lalaki Allah deuk kuat atau Jibril nah atau Uzair eta teu meunang carita-carita kitu di negara Islam sebab eta teh bakal tercerna ku generasi ku budak. Nah seperti etalah aturanana geus rapih geus selalu damai tentrem menyatu antara kafir jeung muslim di satu negara tanpa aya nanaon. Jadi berarti eueuh anu bisa ngaleungitkeun kana cobaan, eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana musibah, eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana balai kecuali Allah. Ja balaina ge meunang ti Allah. Dicontohan gering. Urang gering meunang saha? Meunang Allah. Aya nu bisa ngaleungitkeun gering moal aya cenah dokter nage paeh dokter nage cenah dukun nage modal lain paeh deui nu bisa ngaleungitkeun musibah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Urang dibere musibah fakir nang saha menang Allah. Nu ngaleungitkeun fakir kuari urang jadi sugih nang saha nang Allah. Nu mantak ulah sok ka Gunung Kawi. Iya lamun geus urang pungkal pengkol tauhid urang. Nah, bahaya engke di akhiratna nanjak 1000 tahun turun 1000 tahun nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Masya Allah. Lemahkeun hati urang. Urang ti eueuh ka aya nang Allah, ti aya kuari diurus ku Allah, imdad ngaranna menang Allah. Tah kuari diurus ku Allah, kuari disehatkeun ku Allah. Piceun sehat cak Allah, keringkeun nang Allah. Cagerkeun deui nang Allah. Kuari sugihkeun nang Allah. Cabut ku aing hartana, susah nang Allah. Begitu susah cabut deui ka susahana, sugihkeun deui
menang Allah. Takir ngaji mah takir ngaji bener. Masya Allah, bener. Mulai kuari praktek. Boga modal dia 10 juta. Dek, ngawarung. Sanggesa ngawarung, beres di pinuhan warung. Leleti kanan 10 juta. Seminggu, sebulan, 3 bulan, rugi. Sial. Allah. Barang rugi teh barang rugi Allah. Aya nu nganasehatan lah tuh mang jangan Allah. Menang Allah. Sampai aing rugi. Nyingkir Allah di hatena. Teh, wari. Beres sekolah, gawe ke pabrik. Nyogok ge 3 juta. Oh, masalah geus. Asup ka cinggu. Taha, kuari. Aduh, cekeun leutik ieu aing. Hararese jadi hayang jadi karyawan tetap teh hese biasa. Benang 2 bulan. Katiluna aing sieu terus moal. Urang tertebaik berdedikasi, urang teh jadi karyawan memperbaiki sebaik-baiknya supaya hayang lanjut digawena. Begitu datang ke waktuna, akan dipilih, sebagian akan dikeluarkan, sebagian lagi akan ditetapkan. Sebagian ditetapkan. Alhamdulillah cenah aing ku Allah ieu. Waduh. Dibere tetep aing manuhun Gusti Allah. Lempeng ta jelema tah. Lempeng ta pikiranana. Barang nu dikaluarkeun suaraya jasa. Sial jasa aing nasib aing rezeki aing kok kaluar hese 3 juta teu kapulangkeun. Tah eta teh nyebut kos kitu teh berarti imanna ipis jasa. Kudu kumaha tuh? Begitu urang dikaluarkeun. Alhamdulillah. Urang je alhamdulillah. Nasib di Allah detik ieu aing kudu kaluar. Ieu teh pamere Allah, pasti aya hikmahan. Aya eueuh teh nu ngomong kitu. Kakarak didinya doang geus katarak. Kayawan jasa. Nah, eta praktek teh nu hese ge, masyaallah. Urang kuari diomongan ku kolot. Cek kolot teh sia ieu geus ulah mincula ka kolotnya. Ai kitu aya naon, Bah? Apa geus ngomong bae ka anak Pak Haji nu di Cikupa teh jadi sia lah mau tidak mau kudu daek bae teh mah kawin kumaha ka ditu mah kumaha sia bae. Abah ieu geus utang budi ka anak Pak Haji teh. Bah, hideung tah. Eta teh kurang hebat ta jelema teh. Iman kurang. Kuduna kumaha kieu Bah? Atuh ai kula mah atuh sapira anak Abah. Lah atuh ai Abah geus pas ini mah jeung ditu tah mah deuk hideung, deuk beke, deuk kumaha abdi mah deuk nurut bae. Belah dituna ka Allah meureun geus aya ti Lauhil Mahfuz belah dieuna abdi nurut ka Abah. Geus kumaha cak Abah bae. Tah eta nu hebat mah. Waduh, cak kolotna anak aing luar biasa. Ku kolot bae ge, ku kolot di alam atuh ka Allah. Coba tah, hese jasa neangan anak model kos itu. Hese jasa. Malah mah batu kira-kira bae tah moal anakan kula. Waduh, moal anakan. Ai dihitung 17 anakna. Tah eta teh gagulak ngagilekeun ieu. Masyaallah patali jeung batin. Wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illahu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Ki Zaid kuari dagang barang dagang di modalan 10 juta, masyaallah 2-3 bulan naik jadi 20 juta. Begitu terus dagangna menang setahun, masyaallah tina 10 juta jadi 100 juta diteruskeun ku Ki Jayet teh 2 tahun jadi 200 juta bahkan ka ditu nama geus ratusan juta. Menang saha tah naikeun ti 10 juta datang ke 0,5 miliar nang saha? Menang Allah. Atuh kabeh gaul teu kafir ge kafir ya tuh kobong urang. Islam iman ngadenge ka kitab urang, kitab Allah
anu dibikin ka Kangjeng Nabi nu sok dibabaca ku urang atuh pasti teu heuheuhan kumaha pasti menang 500 juta anak di opname di Husada Insani beak 150 juta cek teh atuh alhamdulillah bae sih hari ngomongnya majikan atuh emang atuh harta mah tetalang harga ieu nya tetalang raga ieu geus masalah abadi kurang meunang atuh kuari atuh beak Allah mah maha kawasa cek teh ngabeakeun kumaha bae tapi kan ngalamun bae kieu jeung kelik sial jasa saminggu 150 juta ku sial-sial ting teh dokter rumah sakit ku mahal-mahal teh beres eta tetehna hamil di sesar 8 juta kakarak beak duh itu 150 tetehna di sesar Masya Allah adina mengkol motor teu make sen ngaguling kudu ka rumah sakit teh dipen beak 50 juta ye panengeueuhan bae nya sial amat ya ieu geus beak 300 juta wah warung kurang maju ku hari lantaran ditinggal-tinggalkeun bae relasi kalabur sepi warung teh kandas balik deui tinggal 10 juta deui ku tolol-tolol deui nya dina kamari aing geus muga mobil segala Avanza segala Meo aduh beak naon jadi kos kieu nya dagang kira naon je hari tadi mah takeur naik teh takeur naik blok wah alhamdulillah Allah memperhatikan cenah ieu Waduh, Masya Allah, dagang teh geus eta sana ngeunaheun jajakeun dagang blek atuh urang mere pakir misi ngeunaheun, mere yatim ngeunaheun. Ajuh, kitu lebaran-lebaran ngareunaheun. Bagus tah lempeng tah ngomong keur naik mata. Barang mundur plak balik deui ka 10 juta ku sial-sial teh. Cekeun. Isi kudu jadi kos kieu. Iman minggir. Keyakinan minggir. Kudu da kumaha? Ji, atuh geus diatur ku Allah. Dia naik lagi menang Allah, diturunkan lagi tuh menang Allah, ngancaran baik ku Allah tamah ku ieu atuh ku Allah baik nah eta muantep jasa lain sekedar mantep muantep eta hese jasa tah hese tah ieu mantep ge wayang saskalamun Allah nganakeun ka anjeun biturin aku cobaan balain kamarodin gering wa fakrin jeung fakir palaka sipalahu illahum wal aya anu bisa ngalingitkeun geuringna kecuali Allah moal aya anu bisa ngalingitkeun fakirna kecuali Allah kitu keneh wayang saska lamun dikenakeun ku Gusti Allah ka anjeun bi khairin ku bagus sehat sugih jeung sajabana eta teh sami bae ti Gusti Allah fa huwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah anu maha kawasa mere tina sehat kana gering tina gering kana sehat tina sugih kana fakir tina fakir kana sugih ieu ge kabeh meunang aturan Allah Subhanahu wa taala eueuh asup teh ka jero hate keur ngaji bener kaluar ti majelis ti tajong goblok ka batu teu deuleuh beureun cikene kudu nyarekanan batu atuh cak batu teh pugu aing mah tiba heula ge teu neuleuh sian buta cak batu cikere masyaallah mata lamun jelema imanna kamil imanna sempurna kakarak bisa mukamil bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can sampurna imanna moal bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can ma'rifat teu meunang jari guru mursyid sanajan ngaran jelemana haji mursyid teu beunang can bisa nyempurnakeun batur lantaran dirina ge can sempurna teu meunang ngabadalan batur lamun dirina can munggah haji sebab dirina ge encan haji can sampurna deuk nyampurnakeun nu sejen teu sah
Tesah salat sunah mak lamunnya na masih kene can sampurna hirup lah boga kene kodoanen fardu ulah make jeung salat sunah segala fardu bae lantaran dirina bobolokot kene tuh iyalah keyakinanna kudu dimantepkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang ngaca we ngaca tek begitu ngaca kabeneran kasep. Alhamdulillah dibere irung mancung, kulit bagus, awak semampai dan lain sebagainya. Alhamdulillah Gusti, bersyukur abdi ka Gusti dipasihan sakieu ku Gusti. Barang urang ngaca nu hideung teh. Sial jasa ya aing mah beda jeung batur. Kulit ieu mah jeung areng 12. Irung jadi mah kutil sakieu teh. Iki teuing ya aing ye Allah aduh ya sih dijieuna ku Allah bener ge ieu nang Allah mana tuh beda jeung batur iman keur masyaallah kuduna manggeus alhamdulillah dibere ku Gusti Allah batur nu kitu atuh nu kitu nu kieu atuh aing geus kieu geus dadamelan Allah meureunanan Allah teh ngadamal teh nu kasep nu setengah kasep nu goreng nu geulis setengah geulis nu petot kitu bae meureunanan eta mah sakadar pandangan mata urang doang nu mantak Allah mah teu menilai zahirna innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum aya anu geulis tapi hatena mah teu geulis jang naon atuh tah mah lamun jelema sakadar boga beungeut jeung awak doang geulis ai hatena mah teu geulis ujianna rumah tanggalna moal beres bae makan hati nyana moal salah tah tapi lamun urang boga pamajikan teh pati geulis tapi hatena masyaallah ku indah-indah teh mentak kaloba nu kieu si itu kriya kawin jeung nu geulis kurang dipegatkeun heran aing mah pan aya nu ieu mah setengah henteu nu itu tapi terus bae kunaon nya nu itu sakitu geulis sakunya da ditinggalkeun bancung aya di nu itu bentik aya di nu itu putih aya di nu itu ja bagus tapi kunaon dipegatkeun aya nu ieu nya hideung nya petekel tapi pan terus bae orenganan Masya Allah ye lamun si hayang nyaho pamajikan aing nu itu mah eueuh aji ka aing teh aing teh simana disabodokeun ku pamajikan teh lamun aing hayang nginum nyana ngomongna ge kos teu boga cokor bae teh aing senep jasa senep aja aing diganti baju teh atuh engga teh ade ku sorangan idi Kangjeng Nabi ge osok sorangan waduh senep jasa kana jantung gelis ku gelis dah Masya Allah tapi lamun minta duit pohara dibere 1 juta monya 1 juta bere deui 2 juta ya aya keneh ge jadi asana teh aing teu ngeunaheun tapi bareng boga pamajikan ieu deuk ka mana Kak deuk make baju nu mana Masya Allah asana luluh hate aing tidak berdaya begitu mantas di mamananya nangis saya di lawang tuh datang melambaikan tangan di papa kujana teh di barengan ditanya kumaha tadi di jalan ka aduh ngeunaheun dieu kajunyana di sisi di dieu bangona lamun kaula hayang nginum teh nya nangis siap mawakeun cai teh kadang-kadang mangga hihidan ka aing teh ya Allah ya Rabbi ya Allah rupane ora pira aduh Gusti Allah doang tah eta mah geus balik ka pribadi geus tah mata nah iyalah nu hese diduga jang naon geulis ngan sakadar cangkang doang oreng hatena mah teu geulis maningan nu sederhana hatena geulis waktu sholat zuhur nyana geus mamawa anduk bae luar biasa pohara jasa geus eleh salaki mah geus suganti arek mandi horeng rek diseuseuh jadi
hese salaki teh hese meneangan ayo ke mana anak nyana keur di musola salat alhamdulillah urang geus teu bisa kukumaha asal geus di musola geus teu bisa kukumaha lawan sababna lantaran nyana keur menghadap Khaliq urang bisa sabar tapi lamun masih ka mana nyaho ya tadi mah di nonton TV bae juga ngaleos kula ge teu diajak sial-sial teuing beda Pak coba jangan masih ka mana alabatan careuh masih ya teh ya Allah ya Rabbi tuh kitu keneh kasalaki kasep teu sabaraha tapi bageurna luar biasa Masya Allah pamajikan dede kasalaki lantaran salakina dede ikir cerita rumah tangga gagah aya di salaki kasep aya di salaki harta aya di salaki tapi Masya Allah sungar sengorna luar biasa pamajikan nanya tuh jatanya baik kos polisi baik wede cak pemajikan kajian kukumaha ge azan boga nu anyar ieu mah ye geus kitu bae pan pamajikan mah ka dek nginum teu kudu ditawaran nginum sorangan aing wah angin teu seger ye angin teu seger bener bae kanyahoan orang di Subang Masya Allah gagah aya di nyana kasep aya di nyana sugih aya di nyana tapi nyeri karena hati pamajikan menghadap pamajikan ka haji aidek nyandung mah nyandung beja awe emang geus biasa tuh dicandung mah dina masalah nyeri menyeri bae tapi ka haji atuh wayahna bae mun di ditu sapoe di dieu sapoe mun ditu dua poe ditu pang bagikeun atuh jajang ka haji keneng ke lamun di akhiratna ditungtu sia ceramah kus MZ bae teu kira bener coba geus teu bisa kuna sehat bae geus teu bisa ta eta teh ngan sakadar zahirna doang kasep jeung gagah jeung sugih horeng batinna mah miskin tuh naon eta iyalah teu inget kabeh meunang ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala asupkeun ka sanubari lakeun di jero sanubari tanamkan rapih-rapih bahwa ku urang datang ka maot keyakinan urang bahwa urang teh meunang ngatur Allah diatur ku Allah nangtung urang menang Allah diuk urang menang Allah ngomong urang menang Allah kicep urang menang Allah denge urang menang Allah eueuh hiji pagawean nu lain menang Allah tuh kabeh menang Allah ditambahan deui wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh al-qahiru anu maha kawasa anu maha gagah anu maha ngalindih alladzi la yujizuhu syai'un wal aya nu bisa ngapeskeun hiji perkara ka Gusti Allah naon bae ge mustalian luhur Gusti Allah ma fauqa ibadihi di saluhureun hambana wa huwal hakimu Gusti Allah teh maha bijaksana di makhlukna al khabiru tur maha uninga ka hambana uninga zahir jeung batinna uninga kana batin teh kosakumaha uninga kana zahirna bae nu samar ti Gusti Allah urang lamun nyaritakeun fauqa dina ilmu nahu fauqa teh mun urang nyaritakeun di Mekah mah fuk cek urang ada tuh di luhur fen ya syekh fuk teh luhur fauqa nya nama fuk urang Arab atuh kos kitu ila ayeuna ilen torik ilen haj naon ilen teh ila ayeuna nah gitu ayo urang mah pan biasa di madrasah teh ya man ismuka ismi soleh tabatu tinggalin lumpat kurang Arab tuh kos kitu fen gimana ilen kitu bae urang Arab mah teh ge fuk teh lu tat handap padahal mah tat handap teh urang dedengian kos kitu teh tah sapoe dua poe tilu poe saminggu oh paham
itu tete di urang teh dididik ku lingkungan ngaranna dididik ku lingkungan. Jadi lamun urang dididik ku lingkungan mah tere kos kumaha okos urang di Mekah dididik ku lingkungan anak nu di dieuna tilok salat kan dadah di ditu mah resep salat di dia tilok berjamaah di ditu mah lumpat cenah hayang berjamaah eta kudu dididik ku lingkungan. Lingkungan eta paling nomor hiji ngadidik karakter manusia. Geus jelema lamun teu terdidik ku lingkungan buang kawarah mah. Hirup di lingkungan pesantren tapi teu daek ngaji teu terdidik ku lingkungan eta teh nyana buang kawarah jasa. Nu mantap kita orang-orang luhur mah orang-orang intelek ngeuk mempergaulkeun anak teh nyana memilih. Teman kamu siapa? Si anu. Jangan. Si anu aja. Eta teh naon sebabna? Lantaran supaya terdidik. Urang lamun babarengan jeung nu bodoh ka bawa bodoh. Tapi urang babarengan jeung nu pinter ka bawa pinter. Urang ayeuna babarengan jeung tukang main sit-sit bae milu. Tapi urang babarengan jeung tukang salat, urang teh minimal neulekeun nyana. Neulekeun nyana. Kebel-kebel urang babarengan jeung ahli fikih kebel-kebel hafal fikih babarengan jeung ahli nahu kebel-kebel nyaho mubtada khobar bae mah babarengan jeung ahli Allah makrifat lalaunan jadi nyaho ner lantaran eta pengetahuan seseorang teh nungtun batur atau yasruku tab'a cek hikam teh kos kitu. Tanu mantak ge urang teh ye neuk masantrenkeun anak ka mana ye supaya terdidik rapi lingkungan anak eta mendidik nomor hiji. Lamun hayang bisa bahasa Inggris atuh ulah di kamaukeun. Atuh engke paling ge ora mengkonon sira mah ge wede. Anu timbul teh kitu. Arep endi sira? Tadi ke kos gitu nu bijilna atuh kudu dikamanakeun mun hayang bisa bahasa Inggris di ka Amerika ke di ka Inggris ke geus teu kudu sakola asal cicing di ditu balik 3 bulan bisa bahasa Inggris atawa dididik khusus di pendidikan English studies geus kos kararitu tah. Nah iyalah pendidikan lingkungan teh awas wa huwal qahiru Gusti Allah teh anu maha maksa maha kawasa moal aya nu bisa ngelehkeun jeung ngapeskeun ka Gusti Allah mah mustalian Allah mah maha luhur luar biasa kaluhuranana fauqa ibadi jeung nyaritakeun fauqa lamun urang nyaritakeun to nu hiji dihandap tuh nu hiji deui di luhurna fauqa teteta nu mana tuh tiung berem tuh di luhur tuh ija luhureunna nya pauko eta tuh di hadapan tah ngaranna tat hadapanna eta bahasa Arab eta mah ngaranna fauqa makania aya fauqa teh manziliyah atawa disebut teh ieu teh fauqana teh fauqa kitu naon ngaranna manziliyah jadi ngan sakadar pauko teh pangkat ari sia nyaon teh kasarwiti nyaho ari kasarniti atuh nyaho cek sia gelisan mana atuh jauh tah mah po sarwiti mah tuh luhureunana eta luhureun teh lain sarwiti numpakan sarniti luhureun tina gelisna berarti tah kagelis pauko kana tah pauko kana mun ditanyakeun ai sarwiti jeung sarwiti sarwiti mah fu fuk teh naon luhureun sia nyaon teh ka haji Heri nyaho aing ka Joni nyaho eta usahana watu jauh luhureun Joni mah luhureun teh lain berarti luhureun numpakan mamakania ieu beban ziliyah eta lamun kurang dibahas fauqa teh moal kaluar ti 12 tempat fauqa. Jadi urang ngebahas fauqa bae dia moal anggeus datang ka lohor ya. Moal anggeus mun dibahas hiji-hijina ka dieu jurusana aslina fauqa mah aslina makaniah geus digunakeun kaluar makaniah engke bakalna jadi majaz.
panjang deui tah ngaji kos kitu tah. Atuh kula kitu bisa emang ngajalanan bae majaz bae kos kitu teh hese teh ngaji teh. Tah ieu tah deuk ngajelaskeun pauko besi kieu doang kieu. Allah teh maha luhur kaluhuranana aya luhureun hambana. Jadi berarti Allah teh aya di luhur langit, hambana mah dihandap besi kos kitu. Mengkol siap bahaya. Mentak dijelaskan paukona heula, ieu mah fauqa teh manziliyah. Ngan lamun dibahasakeun fauqa manziliyah, berarti aya persamaan panjang deui bae. Mata poal kaudag ieu mah hese jasa ieu. Gaji fauqa bae ge hese fauqa. Geus banding ulah dia aja cek ulah mah. Puyeng. Fauqa. Teh emang udah bahasa batu. Geus teh kudu. Jadi ieu mah fauqa teh tisaluhureunana sampikeun ka dibahas kos kieu. Meureun Allah teh saluhureun urang teh luhureun. Lain kitu, meureun di langit, lain kitu. Meureun di luareun bumi Allah teh lain kitu. Besi saluhureun hambana kabeh, saluhureun makhlukna. Jatuh manusia kapan makhluk? Atupan bumi jeung langit ya beureun makhluk. Atuh Allah mah di luareun eta meureun ai saluhureunana mah. Lain kitu ja Allah mah aya kuari ge. Di mana aya di dieu? Mana? Ieu. Coba cekel, tunggal kacekel. Di mana atuh belah katu lain, belah kaca lain, belah hareup lain. Atuh beureun belah tukang lain, di luhur di dieu lain, di handap lain, katincak atuh. Aju di mana atuh? Nu ngagerakeun sia eta Allah. Anu ngiceupkeun sia ta Allah. Anu lamun urang neuleuh makeh tiung koneng teh urang molotot eta aya Allahan di dinya. Tah eta lain sambarangan beneran eta kos kitu teh. Urang resep teh kasih itu teh nang Allah. Urang greget teh eta teh nang Allah. Tah ieu teh nang Allah kabeh. Eueuh nu urangan kabeh ge nang Allah. Wa huwal qahir Gusti Allah teh maha ngalindih, maha kawasa. Allah maluhurna ngalindihna ka kawasaanna pauqa ibadihi di saluhureun hambana. Yakni hambana boga kakawasaan teh meunang ti Gusti Allah. Allah mah di luhur atas luhur. Nurun ala nur fauqa nur. Cahaya di luhur cahaya di saluhureun cahaya. Eta keur carita cahaya. Gusti Allah mah aya di saluhureun sagala-galana. Ieu nu ngatur urang teh Gusti Allah. Anu ngaayakeun urang ti eueuh Gusti Allah. Anu nangtungkeun urang Gusti Allah. Nu ngadiukeun urang Gusti Allah. Anu mere kicep Gusti Allah. Nu mere ngadenge Gusti Allah. Anu maremkeun dedengean Gusti Allah. Anu ngadengekeun deui Gusti Allah. Anu naleukeun urang ka sagala rupa nang Allah diparemkeun ku Gusti Allah. Tadi teh eta mah kabeh ge meuning Gusti Allah. Eueuh hiji pagawean nu dipigawe ku urang lain ti Allah moal aya. Kabeh menang Allah. Allah mah al-qahiru fauqa ibadihi. Aduh, ai menang Allah mah geus bae urang cara ricing we budak. Ya kabeh ge menang Allah atuh. Nu dikasorgakeun nang Allah. Kana rakakeun menang Allah. Kuari jelema ieu didaekeun salat nang Allah. Eta jelema teh didaekeun mabok menang Allah. Aya teh dijadikeun pejudi nang Allah. Aya teh dijadikeun pesina menang Allah. Aya teh pejabat korupsi nang Allah. Nah, mantep cak pejabat teh. Nang Allah eta ngan sia deuk dikamanakeun meureun ku Allah. Menang Allah. Can kaharti cenah kiai kabeh menang Allah tapi pan Allah mah teu adil amat pan kabeh nang Allah tapi di akhirat nu ieu ka surga nu ieu ka neraka. Cek anu di ka nerakakeun teh Gusti aya abdi didamel ku Gusti ku saha ku kaing. Aya abdi ayeuna dimasiatkeun ku saha ku aing. Pada tu abdi di ka nerakakeun kumaha aing bae. Gusti pan kitu amat. Weh itu kumaha aing bae aing mah pangeran. Tapi abdi nuntut keadilan Gusti. Hari itu si itu teh disolatkeun bae ku Gusti di dunia nang aing. Hajunya nang ngaji bae nang nang aing.
ajunya boga harta daek sodako nang sana aing aju kuari di ka sorga keunang sana aing atuh kunaon abdi teu dikitukeun kumaha aing we bego teu bisa Gusti teu bisa cakenan tetep abdi nungtut da heula kunaon abdi teu dikitukeun jameureun abdi lamun dikitukeun mah daek ngaji daek salat atuh bener abdi ge di ka sorgakeun ge tetep abdi bung ka neraka Gusti panas bung malaikat ulah loba omong tetep ka neraka besen ge heula putuskeun heula Allah teu adil tetep Allah ieu teu adil lumantak di dieu diberian wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh anu maha bijaksana di makhlukna didamel nu jangkung didamel nu pendek didamel nu putih ku Gusti didamel nu hindeng teh ieu teh bijaksana Gusti Allah nu ieu mah dagangna maju nu ieu mah dagangna mundur ieu teh bijaksana na Gusti Allah nu ieu mah jadi sugih nu ieu mah jadi susah ieu teh bijaksanana Gusti Allah lantaran Gusti Allah ma'al khabiru anu maha uninga bibawatinihim kajrona sakumaha nyahona kana zahirna bae tetep abdi nungtut ka Gusti kunaon make jeung abdi dimasiatkeun sakitu bae abdi kok dulur abdi tetangga abdi mah di kasorgakeun ai abdi dimasiatkeun kunaon aju abdi tetep dek demo ka Gusti dek yeun komplotan demo BBM naik cak Gusti Allah kieu aing mimiti nyieun lauhil mahfuz haju aing nyieun kolam pernah ku aing dicatet seluruh huruf haju geus dicatet eta ruh kabeh moal kurang moal leuwih ku aing ditanya alastu birabbikum aing tah lain pangeran anjeun pan sia ngajawab qalu bala haju ku aing sia diturunkeun ti alam lahut ka alam jabarut pan sia masih keneh muhun-muhunan dek nurut ka aing diturunkeun ti alam jabarut ka alam malakut alam malaikat pan sia didinya ngarobrol uyu urang patuh ka Gusti ulah kumaha deuleu tuh malaikat pon babeh ngomong kitu barang sia diturunkeun ka alam nasut alam nu rusak alam nu pana dibere mata jeung dibere ceuli pan aing ngutus rasul titah nuturkeun rasul eta teh rasul ku aing dibere mukjizat kabeneran unggal rasul dibere mukjizat macem-macem sia teh kapan di akhir zaman di umat Kangjeng Nabi aing Muhammad ngaranna pan dibere ku aing mukjizat Muhammad teh Quran terus disampai-sampaikan kapan ku ulama pan sia teu ngajeding mulai naon Gusti ngajeding bodoh sia teh nyaho ngajeding azan tah sia teh teu melu wah aya deui melu deui parah ti ngajeding teh mata sia teu melu tah teu ngajeding teu maelu sia ge pareta beureut teu ngajeding teh nang ti Gusti teu maelu teh meureun nang ti Gusti bener cek Gusti aing pan nitah nyampikeun melalui Muhammad Rasul aing ti Muhammad disampaikan ku para sahabat aya khulafaur rasyidin ti sahabat ku aing terus kita disampaikan melalui umat aing pilihan-pilihan wali-wali Allah pan sia ngadenge Abdul Qadir nyaho sia Abdul Qadir nyaho di mana sia eta Abdul Qadir pondok tukang lauk nyaho sia ka Imam Syafi'i nyaho sia ka Imam Hambali Hanafi mazhab-mazhab nyaho sia ka wali sultan aulia nu aya di Indonesia jasiem orang Indonesia
aya wali sangat nyaho aya teu di Banten wali aya teu penerus walina aya juara sub Golkar lain wae eta tama kerebekeun aing tama batur sia keuleuh eta penerus nyampaikeun nyana tanpa pamrih teu kudu dibayar teu kudu disasalamanan nyana mah sakadar nyampaikeun hak walau muron pan sia teu ngajeding pan kredit teh diharamkeun pan sia terus pan bunga bank teh haram pan sia terus pan korupsi teh haram pan sia terus judi teh haram pan sia terus zina teh haram pan sia teruskan sia mun aja sia geus percaya eta bahwa eta kalakuan sia percaya tapi panang Gusti keneh kumbung-mungna ka neraka ieu si Joni urang Cikupa embungeun di sidang babeh ngadengekeun di satukangan terus Jon terus ulah sampai ka neraka urang Masyaallah pan Gusti teh nyarita dina Al-Qur'an cek si Joni wa huwal qahiru fawqa ibadihi pan eta teh Gusti kabeh bener cek Gusti Allah tengetkeun ku sia pagawean kabeh ge meunang Allah milih pagaweana nang saha milih na Gusti nang saha milih nang abdi tah eta keke can kaharti Gusti sia keur cicing di imah encan boga pilihan naon hajut tak aya keretak ge aya eta gembrang-gembrung di ditu naon orkes sama dangdut saha epi tamah we tamah kuno nu anyar saha biduana nu anyar ting sia eta harita tergerak hate sia tah eta teh hayang nonton eta teh kahayang saha kahayang abdi tapi penting Gusti keneh terus cak deui tukang Jon terus Jon ulah datang ka elet sia Nabi ya lamun teu dipilihkeun ku Gusti mah tetep bae moal pan Nabi buktina babaturan abdi nuku abdi diajak yuk urang nonton dangdut panjana mah embung malemna nih cek nya teh malam Senin embung malam Minggu embung aing ngaji bae boga pengajian di ditu eta panang Gusti keneh pilihan gitu teh bener cek Gusti tuh makana ulah di ka neraka hakeun cek nang Gusti kabeh si ka neraka ai si hitungna henti is di darakai kuring panas gas ta aing teh nenden bisa memeh ikhtiar ngaranna dain teh pengajak penggerak anu ngagerakeun ikhtiar anjeun anu mimiti memeh ikhtiar teh tah kereteg dain ngaranna eta teh ku aing dijieun sanggeus teh dijieun dipasrahkeun ka sia ikhtiar engke ngabentukna tah eta tah jang nempelkeun ganjaran jang nempelkeun siksaan pan aing nyampaikeun ka Rasul aing pan aing nyampaikeun ka wali aing pan aing nyampaikeun ka ulama kadenge ku sia di pangajian bahwa ikhtiar urang lah urang pamere Allah sanggeus digerakkeun ku dai daiyah pengajak penggerak di jero hate anu maneh kemudian milih kana pilihan eta pan aing nempelkeun ganjaran teh di dinya saha nu pilihanana ibadah sorga pan cak aing saha nu pilihanana maksiat pan neraka cak aing pan aing teh geus nyen syariat bener nu ngalaksanakeun nama aing cuman nu ngaikhtiaran dai na
ka sia tah kahartin teh Gusti muhun Gusti kunaon atuh si Aju nongton si Ting Ting ngigelna Gusti muter alabatan inul ieu tah siksaeun teh ta eta nu ngertegkeun zina sia nu ngalaksanakeun zina nama aing tina kereteg sia berangkatlah sia lempangna nang aing tapi dibawa ku kereteg ikhtiar sia kemudian meuli di hotel naon kada Tangerang nelayan mah di Jati Jarore eta mah nu hebat sepira temu orang Bitung jeung orang Brebes nah ieu mah nu rada bagusan coba di ditu deket bandara rada baragus mah di dinya mah rada marulus cedana paling 2 nah kereteg sia berangkat sanggasa berangkat meuli berangkat nama aing nu ngaberangkatkeun sebab sia ku aing dibere sehat aju sia dibere tanaga ku aing nang aing tapi pan aing mah pangeran mun aing teu kitu aing teu adil atuh ka sia ngan kereteg sia dai sia ikhtiar sia tanu sia aing nempelkeun siksa di dinya tah adapun pagawean mah nang aing awas wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Allah maha hakim maha bijaksana kunaon atuh sia ngretegkeun teu beres ikhtiar sia pan sia malam minggu diajak ku babaturan sia mani ngaji bae pan cak sia aing mandek nonton dangdut bae eta tak kereteg kos kitu can kaharti Gusti supaya kahartin ku si Jepri Joli cek si Jepri sia sing bener atuh ngadakuana di hareupeun Gusti aing bakal diseret ka neraka supaya kaharti kieu cek Gusti Allah sagala rupa teh boga maksud di alam dunia adapun anu ngalaksanakeun nama aing kumaha aing bae tapi maksud sia kadeuleu ku aing teh andeuleu maksud sia al khabir maha uninga ka jero batin maksud sia katara jasa ku aing deuleu batin sia sakumaha deuleu zahir sia khabir pan aing dina Al-Qur'an ayat tuku sia dibaca tadi dibalikeun deui ka tarang sia ka aing deuk dakwa bahwa Gusti teh fauqa ibadi bener jasa kan sia salah ngagudakeun anak aing teh al khabir nyaho ka jero batin sia aing nyaho ka tujuan sia coba Gusti tujukeun contohkeun ketika maneh muriang haju maneh neangan obat eta neangan obat hayang naon hayang cager pan eta kanyahoan pan sia neangan obat teh pan hayang cager haju sanggeus kitu maneh teh neangan obat di dokter obat di warung mah teu mempan harita teh hajupan sia hayang ka dokter ta eta teh ai ka dokter nama berangkat teh kapan ku aing teh diberangkatkeun sanajan kadeleuna mah melalui anak-anak sia jeung dulur-dulur sia ku aing tapi maksud sia ka dokter teh kapan hayang diperiksa hayang naon tuh hayang cager kajawan kan ku aing sia kajawan hayang cager kan tuh siap berobat ke dokter setelah ku dokter dipariksa tensi darahna ternyata darah tinggi cek dokter sing hade ieu teh hiji ulah ngadahar lauk asin nomor kedua ulah ngadahar daging embe nomor katiluna ulah ngarokok nomor kaopatna ulah ngadahar bangsa anu ngahudangkeun kana darah tinggi sarupaning bubuahan anu kira-kira ngaudangkeun duren teh manggis teh panas tamah termasuk kana duku ulahnya pansian nurut eta teh hayang naon kajawan kan ku hari sia make kacamata hideung make kaos hideung ku hari deuk lumpat ka Karawang hayang naon
sia kajawan kan aju sia susumputan di kantor padahal mah kantor aya tapi kunaon menyelesaikan permasalahan teh lain di kantor kunaon di puncak menyelesaikan permasalahan teh padahal mah kantor aya aula aya hayang naon teu bisa kukumaha orang digitukeun ku Gusti Allah geus Gusti tutup kana raka berarti kumaha Gusti bae kacarak sakitu doa ge aing teh al khabir cek Gusti Allah mahanya aing ka jero batin sia golek-gelek di hareupeun kaca aju nyisiran nu rapi aju make baju ge henteu sambarangan rapi aju sia tiapan deuk ka ondangan waktu malam minggu eta pamajikan ge kapan teu diajak lantaran pan sia geus SMS-an jeung urang Cikupa eta teh akan maksud nandek naon teteh make minyak seungit lagi anu tajem teh kanyawan pan ku aing aduh izin geus ulah diterus ulah dibukakeun keheula can geus sia ka aing demo ku aing geus dianggeuskeun sia deuk dianggeuskeun sia teh kapan baheula teh pagawe negeri PNS di bawah naungan Ismet Iskandar kapan sia teh harita jadi pimpro harita bener mun Gusti entos Kulawa kantos-entosan lantaran nu sejen ge bakal jarwa jeung sia kieu waktu sia menyelesaikan proyek harita lantaran maneh teh pimpinan proyek kapan harita teh ai dana nama ti dituna aya 3 miliar tapi pan ku sia dibangunkeun namaangan saukur 1 miliar doang nu 1 miliar pan geus disuntik di ditu ku luhur-luhur sia tinggal aya 2 miliar nu 1 miliar pan ku sia dibabagi tinggal 1 miliar depan diteken ka handapna ka pelaksana awas harus ini atuh enggak bisa Pak masa harus 5 senti aja dengan 1 M enggak bisa Pak pokoknya Pak tidak mau tahu harus udah gini aja kita ngobrolnya di kantor jangan di kantor sono yuk di mana sono rumah makan Padang boleh udah gini aja nanti kalau diperiksa yang sebelah sono yang dibuat 5 cm yang lain-lain yang nggak tahu 3 cm juga nggak apa-apa yang di sono aja bikin 5 titik yang di sono nanti barang begitu jadi untuk supaya kelihatan bahwa kerja kamu itu bagus ya udah 1 M laksanakan ya oh iya kenapa nggak di kantor jangan banyak ngomong udah aja iya udah transaksi set panaing tehnya hojak Gusti Allah panaing al khabiru eta nu 1 miliar dikawanakeun Gusti pan Gusti ge khabir tu kumaha Gusti bae eta krebakeun aing ta eta Gusti nu 1 miliar kawana tanyakeun ka ditu ka luhur sia nu yeun jalanna ge pan sia pimpro abdi ge diteken di luhur Pak pepak Gusti gitu eta keur carita leutik keur carita Bank BI keur carita Bank Senturi keur carita Bank Citibank orang luar nenden uang di Indonesia di Citibank bank internasional yang harus ditandatangi oleh Presiden Bank BI ketika mali teruskan lah pokan wae enggak internasional 5 urusanana kos kitu keneh bae sarua bae panggil pan aing al khabiru nya sia kiai kan munan sia aju asup golka sekupi aing nyaho ka hate sia teh resep dunia pamere teh atut sia teh pan lain deuk ngembangkeun agama kabelah dieuna hayang masur sia teh hayang disasalamanan jelema teh nyebut kiai ge pan sia marah sia teh pan aing al khabiru nyaho ka batin sia teh geus dikiaikeun ku jelema tapi pan sia asa aing jadi kiaina geus sia ku ari mah dikasorkakeun ngan lewat jahanam lah tuh mannya Gusti saya pilih sekupina mah leutik tapi perasaan takabur sia bersanding jeung bupati takabur sia asa aing bersanding jeung menteri asa aing bersanding jeung nu sugih asa aingna nu ku aing disiksa sia lain tawadu pan kabeh ge ieu teh nang aing pagawean teh meunang aing teh saluhureun hamba aing tapi kunaon atuh sia sujud ka makhluk aing mentana ka makhluk aing penta ka aing
saeun aing wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Inggris dikorek kabeh ka jerona. Siapan boga pamajikan harita ajupan sia terus ka ditu ka balaraja mun aja sia make kumis palsu pan sia mau ustad abe ulah kanyawan pan geus atuh Gusti izin cek naon eta sia lah Gusti mayao nganjang kan aja di situ aja kunaon atuh Gusti ante dikawin ngan di baba doang pan sia ustad nu di mana marah bae atuh kunaon maningan marah bari kawin daripada kawin teu dimarahan sakitu ge teu kawin marah bae ku momon kawin ajawan bae ajawan siapan boga HP eta SMS-an ai penting naon sia maksudna kanyahoan kabeh ku Gusti Allah make baju maksudna kanyahoan make samping maksudna kanyahoan boga kendaraan meuli kendaraan maksudna kanyahoan meuli motor maksud kanyahoan persis okos sakumaha tadi urang ka warung meuli obat urang ka dokter meuli obat kanyahoan ku Gusti Allah sia nu manta ka dokter kepan hayang cager sia teh sia nu mata ka tukang urut teh pan sia hayang cager sia teh tah sakumaha urang daratang ka dieu Allah nyahoeun sia teh pan ngaji ka Cilongok sia teh pan hayang bener nyahoeun oh kabeh ge muhun cak Allah henteu itu mah kunaon sia mah SMS-an bobogohan nyahoeun Gusti Allah cak awewe teh aduh aing ge kanyahoan nya meuli kutang macem-macem campur-campur atuh sabodo bae tah mah nyanggakeun ka Gusti Allah anu neuk ngaji mulus Allah uning al-khabir anu ngan sakadar teu hayang nyaho bae coba kumaha ngaji Allah al-khabir aya anu ngendek nyilip bae lantaran diteangan ku musuh al-khabir aya anu neuk SMS-an bae bobogohan sugan jadi nyandung al-khabir aya anu neuk balanja bae aya anu neuk dagang bae aya anu neuk neuleuan bae mana ieu sendalna nu bagus atuh Allah mah al-khabir nyanggakeun tah kuari geus kabeh berarti kanyahoan ku Gusti Allah jameunang ngatur Allah balikeun kuari ka ayat anu luhur horeng kabeh ge meunang Allah urang ka dieu ngaji begitu keluar sendal urang aya nu maling ulah kukumaha geus ieu horenganan meunang Allah beres geus komun aya ieu jelema maling sendal ngan hiji-hiji deui ieu tinggalin ieu ku aing teu bisa kunyana teu bisa ieu ya heuy budak pamalingan ieu hiji deui ieu kagok ieu gegeraan ieu nah kuduna mah kitu aya si hayang mah tah los mantep jasa ieu mah lain oh sia nya maling aing mah kitu ge mancing sia berarti pamalinganna diborgol sia ku aing tah iyalah kabeh ge dibalikeun ka Gusti Allah lamun urang geus bisa kos kitu mantep jasa ketika urang dibere sehat janang Gusti Allah pan sehat ge kajen teuing ge obatan ku kumaha ge aya wae gering mah tu gering bae nyanggakeun ka Gusti Allah endek aya di obatan mah syariat ja urang mah makom syariat mangga henteu salah henteu ngan kabeh ge lain ku obat ulah tategenan ka obat tetep tategenana ka Gusti Allah syariatna meunang dokter, obat, urut dan lain sebagainya. Tetap tatagenana menang Allah syariatna ngawarung. Tetap tatagenana ka Allah syariatna dagang. Tetap tatagenana ka Allah syariatna digawe. Tetap menang Allah tatagenana ka Allah syariatna bisnis. Pangkat urang pangkat syariat bawalah bahasa syariat kusungut asupkeun ka jero hate syariatna. Karak rada salam rada keneh teh gencan masih keneh encan rada doang tapi lamun geus luhur pangkat bangsa solihin naik wali geus suruhat syariat kabeh nang Allah titik yo atuh eta mah syariat jang sia aing mah geus teu kudu make syariat sebab syariat geus ditinggalkeun ku aing mah geus melalui hakikat ya hakikat nama menang Allah
hakikat mah menang Allah kabeh geus berbicara hakikat geus ngalangkahan syariat geus lain deui tah maka dituna geus kamil tah eta tah nu bisa mukamil ngaranna sempurna bisa menyempurnakan anu sejen lamun tahapan syariat ngajina tetep sapinah bae ngajina tetep takrib bae ngajina tetep bae masih kena Fathul Muin Fathul Wahab tahapan syariat didinya bae teu bisa nyana kudu ngabebener batin batur lantaran kadang-kadang nyana ge hasud kadang-kadang nyana ge hasud atuh nyana na hasud kene kiai mah kiai udang-udang na gede tapi hasud kene teu bisa ngaberesan hasud batur lantaran dirina ge bobolokot kene teu bisa ngabebener ria batur lantaran dirina ge bobolokot kene kuria encan sampurna dirina kakarak bab zohir doang ke geus ditapakuran jeung dimorokobahan batinna sesuai jeung posisi-posisina beres lempeng kapanggila jeung dai lamun tadi sakadar pembahasan dai di awak kurang anu ngagerakeun timbul ikhtiar kuari mah kapanggih jeung dai na artina dai teh nu ngagerakeun timbul ikhtiar pan menang saha eta teh menang Allah karasa asa babarengan jeung eta kuari asa deleukeun ka eta atawa asa dideleukeun tah kuari mah lempang asa bareng jeung Allah diuk asa bareng jeung Allah nu ngagerakeun kada ikhtiar urang teh tadi disebut dai mun ditanya di mana ayana wallahu a'lam lamun ditanya aya tahu aya lamun ditanya belah mana wallahu a'lam nu penting aya eta mah ngan sakadar karasa tapi hese dijabarkeunana geus tukos kitu mah dunia eta leutik bakalna lantaran nu ibadah kabeh ge ka Allah salat di dieu ka Allah di Mekah ka Allah di Yerusalem ka Allah Allahna eta nu neuleukeun ka seluruh jagat nu teu kadeuleu ku Gusti Allah di mana bae urang ayana kadeuleu ku Gusti Allah nah lamun geus kos kitu asa dideuleukeun bae ku Gusti Allah adab bakal aya boro di nu loba jelema cacak-cacak di jero kamar ge tetep bae adab teh dipake lantaran naon Allah neuleukeun bae di mana bae iraha bae ka mana bae hiji tempat nu teu kadeuleu ku Gusti Allah karak mulai geus jadi wali ti dijalah diboro ku jelema boro keur benerna keur salahna ge tetep bae dipake jimat sebab naon nyanana geus ka Allah bae misah geus bisa nyana teh antara dunia jeung makhluk geus teu kadeuleu memeh paeh geus asa paeh ti heula memeh ka akhirat geus aya di akhirat awakna kadeuleu mah di dunia lelempangan horenganan airohna mah geus aya di akhirat keur babarengan dina mizan babarengan dina jembatan Shiratal Mustaqim keur babarengan neuleuan neraka keur babarengan neuleuan muridna keur babarengan neuleuan umat keur babarengan jeung para rasul keur babarengan di sorga kos kitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala wa iyam saskallahu bidurin fala kashifalah nu bisa ngilangkeun madarat kecuali Allah wa iyam saska bi khairin lamun bae Allah nu ngeunakeun kana kahadean atuh kumaha Gusti Allah fala rada li fadli cukup ta urang dibaca ku urang Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram Allahumma la mani alima wa la mu'ti alima wa la radda atuh eta teh nu kurang dibahas teh lamani alima atau eta mualaya nu bisa ngahalangan kana pamere Allah wala muti alima mana eta mualaya anu bisa mere lamun dihalangan ku Gusti Allah wala rada lima qada eta mualaya nu bisa nolak lamun geus qada ti Gusti Allah dibabaca unggal magrib tapi nyarekanan mah terus bae dibabaca unggal magrib unggal subuh ge lawan sababna teu asup ka jero sanubari lantaran teu pernah nyaho kana hartina tah sageus nyaho kana hartina mah akur jeung ayat ieu tah nu mentek ge ieu mah sesuai jeung Ibnu Abbas teh diriwayatkeun ti Ibnu Abbas cek Ibnu Abbas kuntu radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sim kuring teh ngabonceng di Kangjeng Rasul
Pakolali ngabonceng umurna kakarak 8 tahun Abdullah bin Abbas umur 8 tahun naik on 8 tahun naik onta babarengan jeung Kangjeng dipayun Sayyidina Abbas dipengker jadi ngabonceng Kangjeng Nabi mah kadang dibonceng kadang ngabonceng masalah tah tidinya cek Kangjeng Rasul pakolali ya gulam bocah ya bunda ya anak king ala wa'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah bihinna daek teu mun diwurukan beberapa kalimah nu bakal bisa ku Gusti dimangpaatkeun Pakultu cak Ibnu Abbas bala ya Rasulullah tu kantana pakola cek Kangjeng Rasul ihfazillah yahfazka jaga ku maneh Allah bakal ngajaga ka anjeun ihfazillah tajidhu amamak ibadah anjeun ka Allah jaga ku anjeun Gusti Allah bakal kapanggih ku anjeun di hari maksud amamak teh engke geus maot atawa di dunia keneh geus karasa aya na Gusti Allah karasa jasa deket na Gusti Allah karasa babarengan na Gusti Allah jaga Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah pakai aturan anu pas jeung sesuai jeung aturan Allah tajidhu amamak bahasa Kangjeng Nabi tajidu amamak teh bakal kapagi di hareup sebab urang teh keur menuju ka hareup finisna urang di mana di akhirat finisna urang dek ka Bandung finisna urang di Bandung salila urang berangkat dipikir we ku urang Bandung kakarak datang ka mana ye datang ka Cianjur jauh kene Bandung jauh datang ka mana ye ka Padalarang jauh kene Bandung tereh kitu kan kabeh ge datang ke Bandung alhamdulillah urang teh lalakon musafir deuk paeh ka ditu ka akhirat tah kuari teh ditanya jauh kene ieu akhirat jauh lebab ieu keur di Karawang geus deukeut apa jauh ieu jauh kene sebab urang kakarak ke balok 2 anggul ku sia balok 10 sing hade ieu teh lalakon teh urang teh deuk ka hareup amamak bakal kapanggih jeung Gusti Allah ihfad jaga kuari Gusti Allah engke kapanggih jeung Gusti Allah lamun kuari teu ngajaga Gusti Allah ketika maneh pae kapanggihna jeung siksa Allah lain jeung Allahna tuh cek Ibnu Abbas nuhun Gusti tarab ilallah ibadah maneh ka Allah keur raha dina waktu keur senang keur sehat ibadah keur sugih ibadah naon fasilitas waya di urang tarab ilallah pake dedeuheusan jeung Gusti Allah wawauhan jeung Gusti Allah ibadah ya'rika bisyiddah ketika orang susah ketika orang gering Allah bakal mere ka urang rahmat lamun urang keur sugih kuari ibadah melalui harta urang keur sehat dakwah urang teh salat urang teh tahajud urang teh dak bae kuari gering sidah ngaranna urang pasti hamuriring urang aya maknaan Allah teh maha khabir maha uninga ka hamuriring urang berarti urang teh aduh nyeri berarti cak Gusti Allah aing ngadenge ka sora sia lain kuari bae kamari keur sehat ku aing kadenge sia loba sedekah kuari sia gering ku aing kadenge jasa rintihan sia sarua jeung sedekah sia Masya Allah kamari sia keur sehat sia dakwah sia salat sia tahajud kuari rintihan sia kadenge jak kamari geus sia keur sehat Allahu akbaran kaing rintihan sia sarua jeung Allahu akbaran Masya Allah ulah ieu mah kamari mah tilok salat kamari tilok zakat kamari ieu keur sugih tilok sedekah kuari barang dak gering Gusti cek bahasa urang nak cek sombrana malaikat sora saha eta jael mah asing teh jelema asing teh maja kamari maja tilok ka aing tilok Allahan pan kuari Allahan saha eta malaikat ikir carita pelecehanana kamari mah pan nyana tilok hamuriring ka aing keur nyana sugih mah kernyana loba harta pan kuari keur susah ka aing Allahan jai mah ngadenge Allahan ka sora eta asing saha si eta jepri teh mah Gusti urang mana ciku papaingan urusan los ku sia malaikat aing mah teu wauh ka jelema eta tuh pelecehan Masya Allah dilecehkeun ku Gusti Allah berarti siksa sia ku aing kamari sia keur senang teu menghadap ka
aing kuari keur susah ka aing sia kamari sia keur sehat teu salat sia kuari ka karak ge deuk salat sia teu wauh aing ka sora sia supaya urang diwauhan sora urang ketika urang gering berbaring di rumah sakit teu salat urang merintih urang cak Allah kadenge sora sia lain kuari bae kamari ieu keur sehat sia penting Allah-Allahan ka aing kuari sia teu salat teu bisa aing nyaho aing mapan maha khabir sia teh hate mah hayang salat sarua berbaring di rumah sakit sarua jeung salat sia per detik sarua jeung per detik per menit salat. Duh cek Ibnu Abbas mantep amat Gusti teh mah. Idza sa'alta fas'alillah. Di mana anjeun minta pentalah ka Allah wa idza sta'anta fasta'in billah. Di mana minta tulung penta tulunglah ka Allah. Pakot capal kolam bima huwa kainun geus beres kolam geus teh dituliskeun deui kolam teh. Tinggal ngalaksanakeun aturan-aturan Allah nu kuari bae. Geus beres caritaan roh, geus beres tulisanana surga jeung neraka. Kuari tinggal ngalaksanakeun doang. Falau annal khalqa kullahum jami'an aradu ayadruk. Lamun bae makhluk seluruhna ngarepkeun ngamadaratkeun ka anjeun bisain lam yaktihi. Ku hiji perkara cek anjeun Nabi anu teu dikodokeun ku Gusti Allah. Lam yaqduru alaih moal mampu. Eueuh ti kodona moal mampu. Dek dibunuh ku saratusan. Ayat tulisan bakal terbunuh 100 mal bisa ngabunuh sakompi bion 203 bila perlu 5 kompi dek ngabunuh manehanana eueuh kodona ti ditu moal bisa kajen kumaha ge waj'alillah wa'mal billah syukri wal yakin beramallah ka Allah syukuran jeung yakin wa'lam anna fis sabri ala ma dzakarahu khairan katsira kanyahokeun ku anjeun sabar ala matakrahu kana naon urang embung urang susah embung sabar khairan katsira lamun tata dina urang ibadah urang gering urang embung ja embung gering teh ketika urang sabar khairan katsira malah tambah-tambah derajat urang teh ku Gusti Allah masyaallah wa anna nasra ma'an nasri wa anna al faraj ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra kitulah cek Kangjeng Nabi iyalah akur hadis ieu jeung wa iyam saskallahu bidurril falaka syifala maka pasrahkeun kabeh ka Gusti Allah nolkeun diri urang cek Tuan Syekh Abdul Qadir idza aradta dukhul ilallah di mana anjeun ngarepkeun asup ka Gusti Allah fadkhul sok asup waqad nazata pocot ku anjeun ilmaka wa amalaka wa nasabaka wa hasabaka ma'anisyani malika wa ahlika biceun kabeh urang sataranjang ti eta hiji bae Gusti Allah nu aya di jero hate mantep jasa urang ibadah engke ka Gusti Allah mun geus model kitu karasa dainna karasa jeung Allah mun aya bahasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum karasa wa huwa aqrabu min hablil warid wa nahnu aqrabu min hablil warid karasa deketna Gusti Allah mantap kitu Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam dipenta doa ku muridna mama supaya abdi mantep jasa keyakinan ka Gusti kudu ngawiridkeun naon wiridkeun ieu wa iyam saskallahu bidurrin falaka syifala wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir cek Kanjeng Nabi Khadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal Hakimul Khabir tilu kali pada maghrib tilu kali pada isya engke doa ngadoana ieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin etalah doana lah geus ara hafal kabeh ya doa Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim ngan pelebah ngadoa yeuna nu katuhu jeung nu kenca kabeh di kepelkeun Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an pas wala haulana buka
wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi ya arhamar rahim. Kitu praktekna sakali deui tengetkeun teu kudu ditulis Allahumma Allahumma lakal hamdu pekepelkeun ieu begitu dikepelkeun kieu murid Kangjeng Nabi Khadir langsung nanya coba pangbuktikeun Tuan Guru doa eta hayang bukti dibuka kunyana bajuna nu ieu diasupkeun ka dieu dileukeun ku maneh aya ke 10 kali kebelkeun di jero ieu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an buka wala haula wala quwata tuh kasubkeun ka jero ya wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Namun urang hayang naon di dieu Gusti abdi mah hayang emas babari asupkeun ka dieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an kaluarkeun wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim tah masa kopeah Mas Jawa dibukti-buktikeun ku Kangjeng Nabi Khadir mah sup ka dieu buka hayang naon sup ka dieu buka hayang naon doana ieu lantaran doa ieu teh akur jeung wa iyam saskallahu bidurin Allahumma lakal hamdu Gusti ka Gusti sadaya puji wa minkal farajus sadayana nu Gusti gabungahan wa ilaikal mustaka bebejatengan ka Gusti unggul teu pernah ka makhluk teu pernah ka jelema teu pernah ka sasaha ka Gusti wa bikal musta'an ka Gusti unggul tempat pepentaan menta tulung jeung sajabana abdi mah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim akur jeung nu tadi batak nerok jasa tah wiridna ieu bada magrib 3 kali doana nu tadi Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Tancapkeun ke jero hate urang boga hajat boga naon baca ieu Gusti abdi ge hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nu dhaif abdi mah teu boga ilmu ka Gusti teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila turunan abdi mah jasa kieu Gusti mah hauninga pangkat abdi eueuh nanaonan Gusti boro-boro menurut Gusti menurut manusia ge abdi mah ditoler-toler tapi kabutuhan abdi seueur Gusti lantaran abdi teh geus imah tangga moal menta kasalian Gusti abdi moal menta ka makhluk moal menta ka jelema moal menta ka atasan abdi mah ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya ka Gusti adapun ke Gusti merena nyangakeun kumaha Gusti bae meureun melalui maung melalui orai melalui ucing melalui tangan-tangan manusia urusan kitu mah nyangakeun ka Allah ngan abdi nyuhunkeunana teu kasasangan ka Gusti wungkul baca doana nu eta Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa anta bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Geus sakali deui wayahna ba'da magrib wiridkeun ayat ieu 3 kali haju urang ngadoa nu tadi kukula teu ditulis doana husnuzon geus barari sakabehan ternyata encan bisa insyaallah lamun memang encan barisa atuh ka kiai nu darareukeut bae di ditu mentak cak kiai nu deukeut sarua sok na bala cekeun lah teu madengkeun ka ditu bae ka kiai diijazahkeun atuh minggu hareup insya Allah doana eta engke dibaca nu tadi jang parenti diwiridkeun abe tambah keyakinan tawakal ka Gusti Allah Subhanahu